Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui. Sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana, anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana di hiji patempatan anu katelah tegal eurih anu mana kiwari nuju lumangsung tarung antara Jakarana jeung Ki Badrawi. Kumaha tuh Mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos namah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Kaayaan alam pabeberang di tegal eurih. Mang Japar, mundur sararea mundur. Ceuk Jakarana. Ngadengi parentah kitu Ki Japar harita keneh ngagorowok nita ka sakabeh baladna sangkan ngajarauhan eta tempat. Batur, kancang mundur. Ki Japar ngagorowok sorana tarik pisan. Karawek kana leungeun arum rengganis jeung pakuwu anu harita teh kalah aralohok bangun anu kasima. Terus atuh durug-dug digusur di bawah ngajauhan tempat anu jadi pakalangan tarung. Nya atuh ari nempok kitu mah buriak sakabeh anak buah Ki Japar jeung urang lembur harita ngabelecir. Lompat ngajauhan eta tempat kawantu sararea oge sieun kabarerang. Sedengkeun Ki Badrawi harita teu galider. Terus panceg dina kuda-kudana. Bareng jeung kitu karasa ku Jakarana aya hawa panas anu datang nyerang kana awakna. Kulantaran kitu Jakarana teu cicingeun, raketek harita keneh ngawatek ajian banyu sagara warisan tibah dirga anu bisa ngadatangkeun hawa tiis pikeun ngaduan elmu musuhna. Eta elmu harita teh kungsi digunakeun waktu tarung ti heula ngalawan Ki Badrawi. Tapi kulantaran eta elmu can sampurna, sabab can kungsi digunakeun sajabat kitu eleh tanaga jeung eleh pengalaman. Nya anu akhirna Jakarana eleh. Tapi ariku ayeuna mah elmu banyu sagara Jakarana geus asak. Lantaran geus disampurnakeun ku Aki Wirajagad. Samalah harita Jakarana geus paham dina ngagunakeunna. Jakarana nyilangkeun kadua leungeunna pas hareupeun dada. Terus dibuka lalaunan sarta katempo meuning ngageter. Pareng jeung kitu jeleng Ki Badrawi harita luncat bari ngadorongkeun kadua leungeunna ka hareup. Dada serangan aing Jakarana. Iya. Ki Badrawi ngagorobok tarik sorana handaruan mata keung. Nempok itu Jakarana oge teu cicingeun. Jeleng harita luncat mapag serangan Ki Badrawi. Hup, hiat. Jakarana ngagorobok. Kadua dampa leungeunna anu ti tadi nyilang didorongkeun ka hareup. Beledug, geleger, juger. Dua pasang leungeun harita bantrok. Terus nempel siga anu rapet tuluy silih dorong siga anu keur dogong. Paledug harita aya haseup bodas anu kaluar tina dampa leungeunna masing-masing. Hawa panas anu kaluar tina dampa leungeun Ki Badrawi ditadah ku hawa tiis anu dikaluarkeun ku Jakarana. Keur sakedapan
Dua leungeun anu bantrok harita silih dorong sarta katempo masing-masing awakna ngageter. Sedengkeun hawa di sabudeureun tempat pakalangan tarung karasa jadi nyongkap panas, tapi campur jeung tiis estuning jadi teu puguh rasakeuneun. Nyaksian kajadian anu sarupa kitu sakur anu araya di dinya saurang oge eueuh anu ngomong. Sareta eueuh anu usik-usik acan. Ku harita masa kabeh jalma ukur maralotot kawantu kasima ku eta kajadian. Pakuwu, Ki Japar, Nyi Arum, si Ajo, jeung Samid kabeh maralohok. Nya kitu deui si Jupri jeung baturna oge sarua maranehna maralohok taya anu cacarita. Sanggeus aya kana sawatara waktu. Geleger beledug aya sora anu ngageleger jeung ngabeledug disusul ku pating jarungkel dua awak katukang. Samalah awak Ki Badrowi ngajungkel nangalayang jauh ti musuhna. Sareta dibarengan ku getih anu nyebrot tina sungutna. Sedengkeun jakarana harita awakna terus ngajengkang katukang blak dan karak. Sakujur awakna juuh ku kesang dadareng hapranjug. Walah, ayo, sobat, sobat. Ki Badrowi harita gegerungan awakna adug songkol ngarasakeun kanyeri anu luar biasa. Dadana panas asa diduruk, kireleng ka kenca, kireleng ka katuhu. Ki Badrowi katempo adug lajer. Samalah keur kitu teh golokok tina sungutna keluar getih seger lalambaran. Estuning mata kukurayeun. Sakujur awak jakarana karasa lungse, kawantu geus ngaluarkeun tanaga jero anu rongkah. Tapi kayaan jakarana teripuh kawas Ki Badrowi lantaran tanaga jero jakarana kawilang leuwih kuat batan musuhna. Ya terus atuh kuniang cengkat lalaunan. Tuluy diuk ngalungsar dadareng hapranjug napas ngahegak. Kesang badag ngagarajag maseuhan sakujur awak. Geus kitu ret ka musuhna anu harita teh keur gegerelengan adug lajer bari teu eureun gegerungan ngarasakeun kanyeri dina jero dadana anu kacida pohara. Kawantu elmu sewu geni anu dikaluarkeun ku manehna balik deui sarta nembag kana awak sorangan. Nya puguh atuh dadana asa kaduruk. Ayo. Ya. Ayo. Ceuk Ki Badrowi kadenge gegerungan bari adug lajer. Nyaksian kajadian anu sarupa kitu. Puguh sakabeh muridna Ki Badrowi kacida pisan reuasna. Sararea salempang ku kaayaan anu jadi guruna anu katempona keur ngalaman tatuparna. Nyel atuh si Jupri ambek kanu jadi musuhna. Jakarana harita teh katingali keur diuk ngalungsar ngarasakeun kacape. Dina kaayaan kitu, si Jupri teu mikir panjang. Sakilat ngalugas bedog sareta teu kungsi cacarita heula. Belewer eta bedog dibaledogkeun kana awak jakarana sakuat tanaga. Nya puguh bae atuh bedog teh meuni nyerapat datang ngacepet pisan lir kilat. Kawantu dibaledogkeun ku jelema anu keur nafsu. Sajabat ti kitu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Heuk. Pedogna si Jupri datang lempeng nyuruwuk ngancam awak jakarana. Sareta ku sareat mah kawasna jakarana moal bisa ngejat. Tapi dina kayaan anu sakitu samporetna. Ukur sakilat samemeh bedog nepi. Jorelat, cung, cerb. Bedog si Jupri nancep dina dada saurang awewe parat nepi kana tonggongna. Kadenge sora awewe ngajerit tarik pisan, estuni ngajerit maratan langit ngoceak mapakan mega. Ngadenge kitu sakur anu araya di dinya saurang oge eueuh anu tereuwas. Ki Japar, Pakuwu, Nyi Arum, kitu deui anu sejena kabeh oge carulang cileung silih tanya jeung baturna. Lantaran acan aya anu ngarti kanu keur kajadian da puguh naringalina ti kajauhan. Tapi barang sararea-ret ka pelebah pakalangan tarung. Katempo aya tangtungan saurang awewe anu keur nangtung tapi teu ajeg. Samalah katempo awakna sasampoyongan. Teu lila gubrag awakna rubuh ninggang lemah. Ari eta awewe tayalian ti Nyi Mayang. Anu ti tadi keneh memang geus aya di dinya tapi manehna ngahaja teu nembongan. Nyi Mayang awakna harita rubuh bajuna burahay beureum pinuh ku getih. Sedengkeun bedog panjang nancrep dina dada.
Kajadian kitu teh pas pisan hareupeun Jakarana anu harita can robah tina tempatna. Barang ningali kitu, Jakarana meninga jenghok, red ka awewe anu geus rubuh hareupeun, gebeg Jakarana reuwas anu lain di kieuna. Lantaran ayeuna sidik pisan eta awewe teh tayalian ti Nyimayang. Jakarana harita awakna mening ngeleper jajantungna ratug teu puguh rasa. Beungeutna katara meuni sepa siga eueuh anu getihan. Panon mencerong ka Nyimayang anu keur ngajoprak. "Mayang!" Korejat Jakarana cengkat karawek kana awak Nyimayang tuluy disangkeh. "Mayang Nyai, aduh astagfirullahaladzim ya Allah Gusti anu Maha Agung, nah bet janten kieu ieu teh," ceuk Jakarana bari nyangkeh awakna Nyimayang anu harita keur peureum, getih seger ngalai tina sela-sela bibirna. "Nyai, ieu Akang, salira teh emut atanapi henteu?" ceuk Jakarana bari neuteup kana beungeut Nyimayang anu katempo geus pias. Bareng jeung kitu Srog Nyi Arum nyampeurkeun dituturkeun ku Pakuwu jeung Ki Japar. Samalah anu sejena tuluy jol-jol ngadareuketan. Barang breh puguh sararea meuni molotot bari calangap. Lantaran nempo awak Nyimayang anu geus beureum baseuh ku getih. Bedog nancrep dina dada es tuning matak inggiapeun jeung matak pikawatireun. Jerit atuh Nyi Arum ngajerit terus ngarontok kana awak Nyimayang anu keur disangkeh ku Jakarana. "Teh Mayang! Teh Mayang! Astagfirullahaladzim!" Segruk harita Nyi Arum ceurik meninga hinghing bangun anu kanyanyerian. Kituna teh bari ngagulang gaper awak Nyimayang. Ari Pakuwu brek harita diuk setengah ngabeubeutkeun maneh. Panona mencerong bari jeung ngembeng ku cimata. Bibirna rapet saeutik oge teu bisa cacarita. Nya kitu deui Ki Japar si Ajo jeung Samid harita awakna ngeleper. Turna nyorocod bakat ku baluas nempo kayaan Nyimayang anu kacida matak pikawatireun. "Nyai, Nyimayang, kumaha salira emut Nyai?" tanya Jakarana lalaunan. Sorana kadenge ngageter pangaruh hatena anu tagibur teu puguh rasa hariwang kana kayaan Nyimayang. Bareng jeung kitu brai panon Nyimayang beunta, red ka Jakarana terus neuteup menileleb dibarengan ku imut. Imut anu panungtungan. Pok ngomong pegat-pegat. "Kang Jaka, hapunten. Abdi Kang," ceuk Nyimayang bari teu leupas neuteup. Berbei cimata kaluar mapai ngalembereh masuhan kana pipina. Gap leungeuna diceklan ku Jakarana meuli pageuh. "Nyai, teu kedah mundut ti hapunten. Margi salira teu gaduh kalepatan. Sawangsulna Akang anu kedah mundut ti hapunten mah. Margi rumaos tos ngajaheutkeun kana manah salira Nyai." Walon Jakarana dumareuda. Teu karasa cimata murubut masuhan kana pipi teu tega nyaksian Nyimayang anu dina kayaan sarupa kitu. Sedengkeun Nyi Arum teu kuat cacarita harita ngagukuk ceurik bari ngagugulung awak Nyimayang. "Kang Jaka, pileleuyan Kang." "Nyai, Nyimayang, astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," ceuk Jakarana dihareboskeun kana ceulina. Barang cacap nyarita kitu, reup atuh Nyimayang peureum anu saterusna sirahna ngulahek nyarandek kana dadana Jakarana. Sanggeus kitu les Nyimayang ngaleupaskeun nyawa. Dina poe harita geus nepi kana titis tulisna pikeun Nyimayang kudu mulih ka jati mulang ka asal. Raga paturai jeung nyawa dipundut kuno agung, dicandak kuno maha kawasa. "Mayang! Mayang! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyai, Mayang hapunten Akang. Hapunten Akang Nyai," ceuk Jakarana.
Bari ti kakereket nangkep awak Nyi Mayang anu geus jadi banusan. Sakur jalma anu araya sareta nyaraksian kana eta kajadian. Sakabehna ampir bareng ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sareta diteruskeun ku ngadoakeun ka Nyi Mayang sangkan meunang pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Saenggeus aya kana sawatara waktu, jakarana lalaunan ngalesotkeun awak Nyi Mayang. Sarata terus digolerkeun dina lembah. Disanghareupan ku Nyi Arum anu keur nginghak ceurik da puguh atuh teu kuat nahan kasedih. Itu deui Pakubu jeung Mang Japar si Ajo katut samid. Kasugri kaum dangu jung harita jakarana nangtung panona mureleng neuteub seukeut kaki Badrawi anu keur ngajoprak keneh bari gegerungan. Tapi Ki Badrawi acan nyahoeun lamun Nyi Mayang anakna ayeuna geus ajal. Sabab tadi basaya sora awewe anu ngajerit manehna teu pati merhatikeun. Da puguh keur ngarasakeun kanyeri anu luar biasa. Samalah saeutik oge teu boga sangkaan. Lamun anu ngajerit teh tayaliam ti anakna Nyi Mayang anu dadana katubles ku bedog si Jupri. Jakarana ngabadega nangtung awakna ngagidir beungeut geuneuk lir beusi atah meunang meuleum. Panon bolotot huntu kekerot. Ret ka si Jupri jeung baturna anu kerajeg narangtung awakna ngaleleper beungeutna sarpa. Da puguh maranehna sakabeh nyaraksian kana lumangsungna eta kajadian. Lamun Nyi Mayang geus aja lantaran keuna ku bedogna si Jupri. Tapi maranehna teu warane nyarampeurkeun ka Nyi Mayang, da puguh geumpeur jeung sieun. Sabab pasti bakal katempuhan ku Ki Badrawi anu jadi guruna. Komo deui si Jupri mah beungeutna kataram manis sepa siga anu taya getihan. Awakna ngadareg-deg tuur nyorocod sabab manehna rumasa geus ngakibatkeun Nyi Mayang cilaka. Sabot keur kitu jeleng jakarana harita luncat ka hareupeun si Jupri anu keur nangtung bari ngahulang. Jupri, akibat kelakuan sia ayeuna Nyi Mayang geus jadi korban. Ceuk jakarana nyentak ka si Jupri anu keur ngahuleng bari ngadeg-deg. Da dewek mah teu haja. Sarta saeutik oge eueuh niat pikeun maragatkeun nyawa si Mayang. Da satadina oge aing mah rek modaran sia jakarana. Walon si Jupri nyaritana gugup kawan tureuwas jeung sieun. Jupri, si laing teu kudu ngabela diri sia. Rek dihaja atawa henteu si laing keukeuh geus kabinasa saurang awewe anu teu tuah teu dosa. Tah kulantaran kitu sia kudu daek ngarasakeun akibatna. Dadaha make nyalahkeun aing. Sabab eta mah alatan salah sorangan. Nyi Mayang make jeung tuluy ngahalangan. Dasar iblis sia mah. Nyaan saeutik oge teu boga pisan perasaan. Ceuk jakarana ukur sakilat leungeun katuhuna ngolebat kana beungeutna si Jupri gerak kana kawilang cepet teu katuturkeun ku panonda puguh keur nafsu. Hiuk cebrot. Wayah! Tonjokan jakarana nenggel kana beungeut. Waduh. Si Jupri ngagorobok tarik awakna ngabangkeung ka tukang. Sapada harita getih ngucur tina irung burahay beureum nyarak celakan. Sabot keur kitu teu diantep ukur sakilat tajongan suku kenca jakarana geus ngalayang kana kekemplong. Hiuk cebrot. Tajongan suku jakarana anu sakitu tarikna nenggel pisan. Aduh. Koceak deui si Jupri ngagero tarik. Awakna nepi ka ngalayang kadorong ku tajongan suku kenca jakarana anu tanagana kawilang rohaka. Gebru awak si Jupri ninggang kana dapuran awi. Terus nyangkoyot gegerungan teu bisa hudang deui. Kekemplong karasa seueul jeung nyeri anu lain lumayan. Jeleng jakarana luncat maksudna mah nimpah deui si Jupri tapi dina kayaan kitu kadenge harita Ki Badrawi ngagorobok ka jakarana nitah eureun. Jakarana. Tahan sia teu kudu nyiksa murid aing. Sabab moal aya haratina. Yeuh sang hareupan mah dewek si Badrawi.
Mentong kalah nyiksa anu lain-lain. Lantaran aing oge can ngaku eleh. Hayo segera maju deui Jakarana goblok. Urang tuluikeun jarung teh ha. Kitu ceuk Ki Badrawi. Sok sanajan awakna geus karasa ripuh, tapi dina nyarita mah kadenge masih kene galak. Samalah nangtungna oge katempo tepati ajeg da puguh dadana karasa nyeri jeung panas meuni nyongkab. Samalah ngambekan oge katara meuni renghap ranjugna pas ngahegak. Tapi sok sanajan kitu lain oge atuh Ki Badrawi ari kudu ngaku eleh kitu bae mah. Ngadenge Ki Badrawi nyarita kitu reg Jakarana eureun anu satadi narek nimpa si Jupri jadi teu kebat. Samalah ret kanu jadi musuhna anu harita geus hudang deui. Ukur sakilat jeleng luncat ka hareupeun Ki Badrawi anu harita geus nangtung deui bari molotot katara bangun anu gemes. Badrawi, memang pantes si laing wani ngajago. Lantaran tetela gening sia teh masih kene bisa hudang. Ceuk Jakarana bari neuteup seukeut. Sedengkeun dina hatena teu burung muji ka musuhna anu tetela ngabogaan kakuatan anu luar biasa. Lantaran sakitu tadi geus katingali ripuh, tapi Ki Badrawi masih kena bisa hudang deui. Nyalain oge atuh aing. Ari kudu eleh ku pancari sia mah Jakarana. Cahayeuna mah geus teu kudu loba deui catur tanpa bukur. Hayu gawat urang tuluikeun deui carung teh. Nepi ka salah sahiji di antara urang aya anu ngababatang jadi banyusan. Nya heug bae ari kitu mah karep si laing sok gra mimitian deui. Tembal Jakarana bari terus tatan-tatan rek nyang harupan deui Ki Badrawi. Sorok Jakarana maju dua lengkah panon mencerong ka musuhna. Tapi bareng jeung kitu growok si Juha ngagerau ka guruna. Bah, abah, Nyi Mayang bah. Ceuk si Juha. Barang ngadenge ngaran anakna disebut Ki Badrawi ngareret. Aya naon Juha? Jeung kunaon si Mayang? Ki Badrawi tumanya bari mencerong ka si Juha jeung baturna anu ti tadi ukur rajeg narangtung taya anu obah tina tempatna. Abah, sameme abah neruskeun tarung tempoh heula Nyi Mayang bah. Walon si Juha bari nunjuk ka pelebah awak Nyi Mayang anu keur diriung-riung ku pakubu jeung Nyi Arum kitu deui ku urang lembur anu sejena. Nya barang ningali kitu, Ki Badrawi heran tapi teu loba nyarita harita keneh jeleng luncat mendingan ukur sakolepat nyampeurkeun ka pelebah riungan. Sarta dituturkeun ku sakabe anak buahna. Sedengkeun musuhna Jakarana cul bae teu dipalire. Ari urang lembur anu harita keur ngariung barang ningali Ki Badrawi nyampeurkeun. Nya puguh bae atuh sarieun. Saurang oge eueuh anu wani deukeut. Kocapkeun Ki Badrawi, barang gok puguh meuni calangap lantaran kacida ngarasa kaget. Lantaran ningali awak anu jadi anakna geus ngagoler ngabebengkang jadi banusan. Keur sajongjongan, Ki Badrawi ukur molohok, ret kana bedog anu masih keneh nancerep dina dadana. Ki Badrawi meuni calangap teu ngiceup-ngiceup da puguh reuwas anu taya hinggana. Tapi saenggeus aya kana sawatara waktu, brek Ki Badrawi diuk karawek kana awak Nyi Mayang anu geus jadi layon. Mayang sari anaking anak abah. Kunaon hidup teh Nyai? Kunaon atuh hidup teh? Nah, maka bisa kieu. Aduh, Mayang. Hudang, ganjang hudang yo abah anaking. Sok menta anaking ulah sore si dieu. Ayeuna abah jelek ngagugu kana sagala kahayang hidup. Tapi Nyai kudu ganjang nyaring, Mayang. Nyaring, Mayang. Aduh, Mayang. Ceuk Ki Badrawi bari ngagulang gaper awak anakna anu geus eueuh nyawaan. Samalah terus gegeroan ka Nyi Mayang nita hudang. Nya barang nyaksian kajadian sarupa kitu. Uguh atuh Jakarana
Pakubu Nyi Arum jeung sakabeh jalma anu araya di dinya mah sararea oge ngarasa kaget. Sabab saurang oge taya anu nyangka lamun seug Nyi Mayang teh geuning anakna Ki Badrawi. Sarta kakarahari tajakarana sadar kana sakabeh caritaan Nyi Mayang dina poe kamari. Anu jelas menta sangkan jakarana ulah ijid jeung ulah mikangewa kadirina. Lantaran geuning kitu buktina, Ki Badrawi musuh bubuyutana anu geus ngabinasa indung bapana, tetela bapana Nyi Mayang saurang mojang anu nyatana geus ridho ngorbankeun nyawana pikeun nyalametkeun dirina, anu diancam bahaya pati alatan si Jupri. Mayang sari anyak nganyak abah kunyaon nyai teh. Sok gancang bebe jaka abah. Nah saha manusanya anu geus wani ngabinasa ka hidup. Sok ngomong ka abah tangtu eta manusanya ku abah rek diposadan ayeuna keneh. Moal aya ampun rek digorok ku aing mah beheungna. Kitu ceuk Ki Badrawi. Satuluyna hing ceurik siga budak. Sok sanajan nya manehna teh garong gerot anu kasebut jalma jahat anu telenges taya ras-rasan. Tapi ari kudu nyaksian anu jadi anakna dina kayaan anu geus eueuh nyawaan mah teu burung Ki Badrawi ngaragrageun cimata. Samalah dina jero hatena ngarasa kaduhung manehna teu daek ngagugu kana kahayang anu jadi anakna. Anu ti heula kungsi ngajak indit pikeun ninggalkeun lembur Sindang Sari. Tapi kaduhung ukur tinggal kaduhung. Lantaran kanyataan anu geus tumiba tangtuna moal bisa dirobah da puguh geus kitu jadina. Ki Badrawi nginghak ceurik bari ngagugulung anakna anu harita geus jadi layon. Disaksian ku sakabeh anak buahna jeung urang lembur anu araya di dinya. Sanggeus aya kana sawatara waktu Ki Badrawi leleret tina ceurikna nya terus ngalesotkeun awakna Nyi Mayang anu digolerkeun deui dina lemah. Jung harita nangtung sarata ret ka sakabeh muridna anu kerajek narangtung bari ngereluk tungkul eueuh anu cacarita. Oded, saha manusanya anu geus wani ngabinasa anak aing? Tanya Ki Badrawi panuna molotot ka si Oded anu keur ngeluk tungkul. Nya barang ngadenge kitu si Oded gancang ngawalon. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.